Assalamualaikum wajurig, hampura aing dek silaturahmi ka wajurig supaya dia ka urang aing bebas dosanya ka wajurig. Soalna aing teh sering memarahi wajurig. Wa kunti wa genarwo. Tadi dia teh wa aing ge apal. Wa teh anu sok ngagara ranggunya anu sok neang cai tah katongong ka di Jawa. Aing ge apal. Di tongolnya teh paragi neang cai wa warga masyarakat tanya sok disengsirikeun cenah. Tapi jelas dia teh si Kunti wa aing ge nyaho ieu teh sayang si Kunti. Da aing mangienog na kamari tadi dinya teh hanapeun awi. Aing nyawa pokoknya mah aing teh capek da buar da jauh ka dieu ajig itu soalna mah rada di jero rungkun tah euy jangan teh mun teu salamat teh aya wa kanang aya anu tos teu dipake aing ge apa kayak ku aing teh ang dari biasa mah di dinya wa ngarenogna teh si jurig teh ku aing teh ajig laguan Kunti ajig cabok aing sia lamun teu datang ka aing mere kopi mere dengan sangu mere daging mere tumis awas jurig ajig jalan ge kieu wa aing ge apa teh sia di dinya Kunti ku aing awas Kunti daguan sia duh wa euy aing rada perjuangan ieu kana jero rungkun kieu aduh ieu wa aing ge apa Kunti keur naon sia keur naon Kunti kadi aing datang wa Kunti aidin wa Kunti aduh ajing pasti di dehong sia ajing euy kamarana euy wa Kunti wa gener wa aing hadir ya aduh sia sambut aing atuh wa aing yang silaturahmi wa aing rumah saloba dosa ka wa heuh selalu banyarekan wa aing ge nyaho sia teh di dieu tah nu sok cicirilan di tonggo teh wa aing ge nyaho sia teh di dieu aing ge apa sia teh di dieu sok wani ku kumaha ge aing sumpah sia di dieu sok ku aing muncul sia sok mun teu muncul ku aing timpuk anjing ku aing mun teu muncul timpuk ku aing cina ku aing timpuk anjing sok sia mun teu muncul ku aing timpuk sok dah ku aing sia teu muncul sawae ku aing timpuk goblok sia ge apa aing teh di dieu sok yang sirikeun jelema teh sok sia aing ge apa sia teh di dieu wa Kunti aing ge apa sok kade datang ka aing jeung muta ku aing bukti kahed dagorkeun ku aing sok bae di dieu sia eueuh da wa aing ge apa sia teh nyumput Kunti teuing kabur tah aing datang ka dieu awas sia wa eueuh wa aduh aya wa dalam mun wa teh jeung sieunan mah wajurig da aing ge moal ngamuk ka wa ngan wa sok jeung sirikeun wae cenah teh kabalad aing di tonggo teh kuburan wa euy cenah di kuburan mah sok loba jurig eueuh wa di kuburan mah tempat jurig tempat bangke jelema jurig mah euy di mana ge loba jurig mah wa kumaha urangna sieun cenah ku jurig ajig manya ku jurig sieun ai ku galuh teh sieun aing heran ku zaman jelema aing mah soak wa euy marampas wa eueuh jurig na ge najis aing wa euy kayak orang taong desa kali dewa sugan we manehna balik di wa euy anger wa jurig yo aing pokona mah geus moal loba ngomong ni ka wa lamun sia jeung sieun di ka bawalan aing di tong anu kuno yang cai cabok ku aing jeung tabuk teh marabas wa